Jadi orang mah aya pembukaan mah aya naon. Jadi langsung kling gitu bro. Karena kan ternyata cara pembukaannya tidak terlalu penting gitu. Jadi mohon maaf atau pembukaannya biasa saja karena tidak ada opening gitu. Ini ke bawah kan dia dong gitu. Ke bawah kan dia dong. Nah jadi orang tuh rek nanyakeun bukan masalah, cara ngabangun pemuda berkarya menurutnya. Ngabangun Karang Taruna lah intina mah berarti. Si Karang Taruna ieu teh ngabangun ti awal nepi ka bisa jalan terus akhirnya sukses terus endingnya ngesan dah. Jadi pasti bakal aya rangkuman bahwa si Karang Taruna itu kumacana solusinya meh teu gagal, kumacana meh bisa jalan gitu kan. Nah, orang minta menerangkan itu sih sebetulnya. Mau yang ditanyakan ke orang gitu. Jadi awal pembentukan Karang Taruna itu seperti apa sih gitu? Jadi awalnya kan cek kayaknya maksudnya orang kesampingkan heula we Karang Taruna nanya karena Karang Taruna nu dimaksudnya hanya pola kerjana di dia teh walaupun sempat ngilu karena mekanisme Karang Taruna nu benar gitu terus terdaftar sebagai unit di desa gitu. Namun pada akhirnya mah jadi sebuah organisasi nu sifatnya komunitas gitu. Jadi awalnya teh tahun 2019 di bulan Mei kebentukan berarti ya? Jadi pembentukan teh di 5 orang pemuda anu dibentuk ku RT sebenarnya teh keur jadi petugas KPPS. Awalnya teh 2019 pemilu Pilpres dan Pileg 2019 presiden betulnya. Nya presiden anu loba maot teh nih. Terus di dia lo alhamdulillah salamat orangnya harita. Jadi RT teh milih oh iya walaupun pendatang di bawaan gitu. Jadi anggota KPPS, tah beres KPPS teh ternyata teh sampai di dinya gitu. Si RT teh aya maksud lain kumacarana ngabentuk boga niatan hayang ngabentuk koperasi cuman karena nu aya di dinya teh pemuda KB geus we lah urang make mekanisme Karang Taruna didaftarkan secara resmi gitu mengikuti prosedur karena sebelum eta Karang Taruna nu di desa teu jalan gitu. Bahkan di nyata di kampung kita ya teu jalan. Jadi anu aya sih aya cuman ya kitu hiatus gitu. Nah, seperti Karang Taruna seperti biasanya kan rata-rata apanya di lain. Biasanya kan Karang Taruna itu di desa. Tapi kan aktif lah nya nu tingkat kabupaten kecamatan. Ya kalau itu namun kabeneran harita di dia keur hiatus gitu. Akhirnya geus lah dibentuk secara prosedural dilaporkan gitu. Kemudian langsung nentukan visi misi organisasi di mana visi misi teh lamun secara ringkas orang tak apa karena itu visi misi 2019 nya secara detail cuman ringkasnya ingin mesejahterakan anggota lewat pemberdayaan. Jadi tujuan utamanya teh ingin mesejahterakan anggota lewat pemberdayaan. Langsung dibangun program kasar harita keneh gitu. Seberapa anggota awal-awal? 5 orang betul. Nyata nu anggota KPPS eta. Cara ya anggota-anggota lain berarti. Can aya. Berarti karek ngebentuk. Karena kan Karang Taruna mah sebenarnya lamun orang apa mah baheula teh sistemnya sel pasif dan aktif. Jadi nu aya di lingkup eta anggota weh, tapi anu aktif anu pasif. Tah harita nu nggerakkeun organisasina sampai ngurus ka tingkat desa kecamatan dan sebagainya teh sampai menang SK teh dikukuhkeun gitu. Tapi emang 5 eta bisa langsung di SK-keun. Henteu maksudnya kan tetep teh mah ngarancang heula. Oh. Hayang daftar sebagai anggota Karang Taruna. Nu ayana di unit gitu.
kami berencana datang ke desa teh dengan program nulis aya. Akhirnya nyusun beberapa program sampai pada kesimpulan butuh duit. Modal awal. Butuh duit cek. Karena biasanya di udang RW mun di RT kan rata-rata memang teu sepenuhna kan ngamodalan teh. Emang tengah modalan. Harita, so ternyaho di nulayan mah cek. Iya orang bicara konteksnya nu urang alami gitu. Iya. Harita nya walaupun pada akhirnya Pak RT ge ngilu udunan. Nu sifatna pinjaman. Karena tujuan akhir visina eta kesejahteraan, misi nage pasti menuju ke kesejahteraan eta. Jadi boga keyakinan bahwa duit eta bakal balik. Jadi hanya sebagai organisasi teh Pak RT nginjem duit lah. Misalkan Lik nginjem duit gitu. Jadi orang sorangan ngeluarkan duit sebagai pinjaman buat organisasi menjalankan fungsina gitu. Yang operasional organisasi gitu. Pak RT nyumbang, nginjeman duit. Dan pada akhirnya dibalikin cek. Kabeh gitu. Kabeh balik. Modal awal pertama seberapa kira-kira nilainya? Ingat tuh? Untuk salah mah sekitar 2.200.000 lah. 2.200.000 itu terkumpul dari seberapa anggota? 5 termasuk Pak RT. Oh. Ketika sudah jalan ya mengikuti mekanisme orang pohonnya mekanisme secara jelasnya ke desa, ke pengurus Karang Taruna kecamatan akhirnya boga SK. Sampai ke boga SK masa bakti 2018 sampai 2022 mun teu salah 3 tahun cek. Nah si SK eta kan bisa anu canyaho kan ya nun lalajo atau pendengar. Hanya Si sebagai bentuk SK eta teh pengakuan. sebagai apa sih gitu? Hanya sebagai bentuk pengakuan. Karang Taruna cek. Jadi sebagai pengakuan buat di Urang teh Karang Taruna. daerah itu aya Karang Taruna Karena gitu. satana eueuh. Oh. Jadi orang butuh wadah. Nah, orang asup ke wadah Karang Taruna eta. Nah, nginisiasi lah beberapa program. Cuman di awal cek. Jadi inti nama 05 eta teh boga kahayang masing-masing dihijikeun di hiji wadah. Jadi tinggal klop gitu, enakna gitu. Sebenarnya mah orang kan pendatang tara asalna gaulna jeung bapak-bapak teh jeung pemuda. Orang hayang yang ngurusan kepemudaan gitu, gaul gitu. Si nu hiji deui kitu sarua. Dipanggihkeun di hiji wadah eta yang akhirnya keluarlah beberapa program. Salah sahijina di 2018 eta program kahijina teh nyieun bank sampah Ciwaru. Jeung si Dalang kreasi daur ulang eta sapaket tah. Kan sidang eta mah basa di Eta teh sebenarnya program nu urang pernah jalankeun di Cikajang. Cikajang Desa Lamajang ya. Kabupaten Bandung. Di lembur urang baheula. Ayeuna ge masih lembur. Cuma Dibawa ka dieu. teu jalan di ditu. Jalan kabur urang ka Aceh. Oh, beuh Aceh teh. Jadi sebenarnya bank sampah jeung si Dalang eta urang geus pernah nyieun di Cikajang. Cikajang eta kan. Geus rek 2011, 2011, 2012 teh nyieun di Karang Taruna Pemuda Bangkit di RW 10. 2012 urang masih kena ke resep kena band-band teu beul. Meureun. Beul gitu kan. Sorry. 2014 balik ti Aceh deh, balik ti Aceh. 2014. Nyen kabur kapanggil gawe di dieu. Ketenjo ka dia kan. Nah, katanya. Berarti sebenarnya geus aya kan program nama di Saya. maksudnya geus kabentuk ya di dia teh geus ya. Misalnya kan dikembangkan deui di dieu. Gitu. Disesuaikan karena kan program gitu mah cek kudu nyesuaikan konteks jeung relevansi daerah. Karena ngaranna pergerakan mah nya kudu urang teh teu bisa ningali di hiji sisi misalkan mun urang pahami mah nya. Walaupun visina mensejahterakan masyarakat anggota gitu pemuda tapi itu bisa ditinggali di sisi ekonomi hungkul karena
kudu aya sababaraha perspektif nu lain model dari sisi politik jeung sisi sosialnya. Teu bisa yang ngalah duit hungkul gitu. Urang ngatasnamakeun program kepemudaan ya. Naonnya lamun ayeuna sebut mah organisasi kepemudaan sok aya ning OKP nya. Teu bisa ya ekonomi na hungkul gitu. Asal beunghar we teu paduli ya urusan sosialna mah jeung politikna. Teu bisa cek. Ya karena rata kali Amun rek kitu mah geus nyeun usaha, nyeun perusahaan gitu. itu organisasi ya. Teu kudu. Ai urang mah ngatasnamakeun organisasi kepemudaan apalagi ngaran gede nya mau ngaran Karang Taruna. Kudu aya tilu perspektif nyata ekonomi, politik, jeung sosial tadi. Nya ekonomi tadi nu visi utama organisasi mensejahterakan masyarakat tapi lewat cara berdaya lain dengan segala cara. Kedua sosialna meureun nya kudu ayalah bermanfaat ka masyarakat gitu. Politikna ngabantu program kumaha program pemerintah supaya nyadarkeun masyarakat bahwa teh kerame ieu ketahanan pangan. Lamun ayeuna mah SDGs di desa. Baru mah can SDGs ngaranna masih ketahanan pangan. Nya dimulainya dari si pengelolaan sampah, isuna keur di sampah tah. Tah eta kan ngabantu pemerintah supaya nyadarkeun masyarakat. Ketika ulah negaranya luhur teuing. Aja naon lah. Ketika desa teu hadir cek. Nya kurang dibantuna ibaratna ieu ku paling handap lah gitu. Nah, pada akhirnya nu di masyarakat nu nyaho cara milah ti sah ti urang cek lain ti desa. Itu organisasi iya gitu kan. Cara nyieun pupuk cair Harusnya di bank sampah. Ya, kan program ketahanan pangan ayeuna di desa. Harusnya desa baru ke urang kan harusnya kan gitu. Harusnya desa ya langsung kuduna. Cuman urang ngabantu makana urang ngajalankeun tilu fungsi tadi, tilu perspektif tadi ekonomi. Nya kudu aya duitan, kudu aya hasilna. Tapi kudu merhatikan ieu sosial jeung politik tadi. Iya. Berarti sebetulnya ngabangun organisasi Karang Taruna teh sagawah ya. Itu apalagi nu secara birokrasinya benernya kan orang mah jatuhnya bottom up ti handap ka luhur urang lain ti luhur ka handap. Jadi orang mah nginisiasi tah program eta ge henteu inisiasi eta ge henteu datang tiba-tiba gitu nyieun ujug-ujug urang nyieun anu gitu henteu cek karena ningali kondisi makana resep di dia jeung resep di lama jeung di mana moal sarua pasti bedanya. Beda konteks ibaratnya beda bahan makanan, beda resep, beda koki segala macam. Itu jadi sarwana naon? Jadi sarwana masalah kepemudaan. Tadi teu berdaya teh. Sebetulnya mah kumaha cek SDN oge berarti. Bener tuh. Maksudnya jadi lamun misalnya si pemudaannya teu kreatif jeung semua jalan. Tah justru fungsi organisasi kepemudaan mupuk kreativitasna. Ya tapi kan rata-rata nya lamun geus kreatif mah cek teu kudu aya organisasi kepemudaan bisa harirup sorangan. Maksudnya bisa berdaya sorangan. Aya hirup mah hirupnya. Ayeuna ge. Karena kan konteks anu ka bayang ku urang kan bahwa si organisasi itu nya jang ngahirupan pemuda kan sebetulnya gitu kan yang ya, jadi sebagai wadah kan gitu kan lain jang kreatif masing-masing gitu kan berarti lain atuh kan organisasi atuh masing-masing nyen perusahaan PT sorangan-sorangan ya, tapi kan misalnya kreatif sorangan terus dibawa ke organisasi lebih halus meureun ya harusna nah posisinya hari itu teh lingkungan pesantren salaf anu artina pesantren henteu bareng jeung sekolah formal. Jadi lulus tingkat pendidikan ge rata-rata SD sampai SMP, lulus SD lulus SMP ngaraji gitu. Bagus secara akhlak cek. Ya, alhamdulillah gitu. Secara adab gitu, secara ngaji kegiatan gotong royong bagus pisan. Tapi aya sisi anu ketika barudak membutuhkan sisi nu lain masalah finansial segala macam gitu ya. Walaupun rezeki lain masalah duit doang gitu. Tapi pada akhirnya maranehna dari sebagian besar teh nu beres ti kobong
kalau balik di ke masyarakat teh kadang skillnya masih kurang gitu. Terus kualifikasi geus puguh da teh sakola. Kan. Akhirnya lapangan kerja teh teu tersedia jangan maranehna. Dan skillnya kurang kan? Skillnya kurang berarti kan? Ya karena tadi iya. secara spiritualnya bagus, adab segala macam, tapi tak ada aya kekosongan dalam hal skill tadi. Makanya muncullah ide ngadirikeun si Bina Bakti Mandiri. Bina Bakti Mandiri. Ngaranna aya kata mandiri di dinya. Eta teh mandiri teh representasi ti visi untuk berdaya tadi. Bina Bakti membina sebagai bentuk bakti untuk menciptakan sebuah kemandirian. Kesejahteraan gitu berarti kan. Kesejahteraan tujuan akhir. Si Bina Bakti Mandiri tilu proses untuk mencapai tujuan akhir tadi. Jadi berdaya teh lain hasil akhir, cek. Berdaya teh hanya proses mana menuju mandiri tadi, menuju sejahtera tadi. Orang ingat si Cece Kumanik bukan slogan iya, berkarya, bekerja, bernegara aja. Ya kan? Ada. Si Cece Kumanik. Nah, terus lanjut setelah akhirnya proses panjang eta gitu kan. Barulah ngadiri si Bank Sampah. Bank Sampah eta gitu kan. Bank Sampah eta 2018 kami berusaha mengadopsi beberapa program Bank Sampah tadi kan organisasi teh orang kata kudu dilihat dari 3 perspektifnya, ekonomi, ekonomi, politik, jeung sosial. Kira-kira program naon anu minuhan tilu ieu? Anu aya duitan. Dagang doang. Mungkin. Kan dagang secara ekonomi oke, secara sosial jeung ieu minuhanna rada hese. Muncullah ide Bank Sampah tadi. Secara ekonomi aya, secara politik ngabantuan tah sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan ketahanan pangan, secara sosial yang pasti urusan sampah gitu. Jadi tilu perspektif teh kasup kabeh lah gitu kan. Iya, terpenuhi. Jadilah Bank Sampah. Nah, melakukan observasi gitu, ngembangkeun ka Bank Sampah Sabilulungan, orang mencari tahu oge di internetnya. Eta termasuk Bank Sampah nu gede tah. Jalan. Sabilulungan gede cek, bagus di Kabupaten Bandung. Orang nu tuh nya. Maneh. Tapi program utamana ngikutin polana Unilever boga hiji pola Bank Sampah nu bagus. Nah, dari pola Unilever eta Sabilulungan jeung sababaraha Bank Sampah nu lain, kami mencoba mengembangkan supaya minuhan si sosial tadi. Bank Sampah seperti biasanya teh geus minuhan sebetulnya secara ekonomi oke, secara politik oke, secara sosial oke. Tadi tambahan lah dikembangkan program Bank Sampah sehingga minuhan nu dua ieu dengan cara menciptakan bentuk-bentuk tabungan pendidikan, tabungan lebaran, tabungan reguler, jeung tabungan sosial. Tah ieu teh untuk memenuhi perspektifnya tadi, politik yang sosial selain ekonomi. Ekonomi geus pasti, tapi lamun Bank Sampah biasa kan kurang memenuhi tah secara sosial jeung politik. Maka nyiptakeun eta karena supaya kumacarana ngabantu masyarakat mengatasi solusi hirupna masyarakat. Kan pemuda mah kudu solutif. Berarti intinya mah jangan si masyarakatna oge kabantu ku manehna bersih sampahna terus kayak hasilnya gitu kan berarti nah, gitu kan. Eta secara perspektif sosial yang ekonomi. Secara politik nah petugas Bank Sampah teh boga kewajiban. Jang ngadorong supaya masyarakat lebih peduli kan sampah, aware-nya dengan cara pendidikan di bejaan. Ieu lamun Bapak Ibu ayana tabungan reguler misal digiring lah supaya jadi lebih manfaat ke tabungan pendidikan, ke tabungan lebaran. Anu tadina gabrugan hargana murah di kilongan 2.000, lamun Bapak Ibu bisa ngolah dipilah antara plastik organik dengan anorganik bisa jadi rada mahal.
Terus lamun bapak ibu bisa nyieun pupuk organik cair. Diajaran tongna disediakeun ku urang. Terus eta berarti orang sosialisasi deui jangan ngajarkeun heula. Kan lalaunan secara bertahap. Nah, ayeuna tah eta sosial kan. Jadi masyarakat teh masalah mun diiming-iming ku duit lamun urang daek milah di imah menang duitnya rada lumayan. Padahal di balik eta teh aya tujuan lain kan. ini kan secara orang memenuhi perspektif tadi pemuda teh kudu berdaya secara organisasi pemudaan teh kudu dilihat dari 3 perspektif tadi. Menarik bisa. Di henteu usaha unggul. Jaya. Usaha unggul mah nyeun PT weh. Nah, tapi kan rata-rata yang gitu, berorganisasi itu malah jadi dengan duit, anjing lain. Kan organisasi mah cek urang menghirupi organisasi lain urang hirup di organisasi. Harusnya kan, tapi kebanyakan ayeuna itu kan Urang teh nyaho. malah jadi Urang teh wauda anu kitu mah. rada ngerem. Sareng Pak Guru mah rada ngerem jadi teu tiasa dibajeb. Beten sareng taya kamera itu selesai. Padahal lebih parah aja ya kamera mah kena kamera. jadi kieu. Terus akhirnya si bank sampah eta teh berjalan lah gitu kan. Berjalan. Jadi urang di teu pahamna kan aya tabungan tabungan naon teh tabungan pendidikan, tabungan lebaran reguler. Berarti tilu ieu berarti beda dong. Beda. Duit-duitna gitu. Beda. Maksudnya secara harga mah sarua. Itu maksudnya misalnya 1 juta berarti dibagi tilu berarti. Henteu misalkan becek daftar jadi nasabah. Saya mau daftar jadi nasabah. Aya pengelola 5-an nya, aya 4-an aya. Oh, langsung milih berarti dirinya kan. Milih, mau dijelaskeun heula, Bapak mau siga hak bank sih urang. Oke, paham. Kan ke banknya mau gold, mau silver gitu. Banyak orang mah memang si tilu ya teh bakal menang lagi lu tiluanana gitu. Bedana misalkan mun pendidikan hanya bisa diambil di bulan Juli ke persiapan budakna sekolah. Kalau tiba-tiba di pertengahan Berubah. aya nu butuh ya anu tadi namanya tabungan Sebisa mungkin pendidikan nggak bisa. Kumaha we di bank, kumaha we sistem bank. Eta untuk ngadidik masyarakat. Kecuali urang eleh sakali cek. Pernah ya kejadian ini. Nah, terus jadi kumaha kejadian? Mainnya tabungan lebaran karena sebagian besar dari 54 nasabah teh sebagian besar milihnya lebaran. Kebanyakan lebaran gitu kan. Terus hiji mangsa datang ka imah. Harita urang posisi urang direktur. Rek nyokot duit teu dilayani lah ke barudak karena mukana kan tiap hari Minggu cek jadi henteu tiap hari. Muka nasabah mah. Ternyata pemajikanna diponed. Di bidan gitu teu bisa balik karena geus ngalahirkeun teu bisa balik karena can dibayar lah. Urang eleh tuh. Karena lamun tadina urang biasana lamun aya nu kitu urang negakeun peraturan si kebutuhan duit si yang bersangkutan biasanya diinjeman ku duit pribadi. Hari tamu urang kosong. Memang kelewat duit itu. Oh, akhirnya kepaksa lah. Urang eleh dinya sakali. Nah, berkembang eta cek gede omsetnya lumayan gitu. Cing, berbicara omset tuh mah. Sampai nilainya sabaraha? Seminggu 1 juta lah. Rata-rata. Lumayan ya. Omset kotor. Oh, kotor. Nah, akhirnya tapi sampai kenapa kotor karena harita di awal digedean persentasenya ke pengembangan kabeli tosa hiji boga tosa urut meuli 4 juta cek nyarpisna beak 5 juta leuwih. Berarti sebelum nama ku gerobak kan? Gerobak. Tah si gerobak itu kan aya ceritaan bahwa maneh nguiling awal-awal itu nguiling Ya. jeung budak gitu kan. Aya. Ternyata Jadi awalnya pakai gerobak itu ya, aduh namanya nyebutnya gerobak kuda teh. Gerobak nujang mau kesik batu gitu kan. Nah, kepemudaan itu kan kayaknya cek biasanya. Volunteer eta jalan lamun aya pionir. Benar. Lamun pionirna nunjuk doang biasanya volunteerna teu daek. Nah, orang sadar eta karena orang boga bekal organisasi di kampus baheula kitu kaayana. Lamun kana nunjuk doang teh ambek. Ayeuna orang turun awal-awal. Turun ngadodorong gerobak. Bahkan orang mau barisan biasa sok sore ngasuh anak orang yang nuletik. Anak orang naik sepeda pamili teh jajorokan diajaran. Tar ke rumah sampah gitu ya.
yang mana nu ngagorowok sampah Ini ge. eksploitasi anak dong asup ada teh. Bari ngasup. Eksploitasi anak. Setelah berkembang kabeli tosa Aduh. cek, kabeli tosa dan akhirnya menang bantuan tosa deui boga 2 tosa. Padahal posisi saat itu teh mah sebagai guru heuh. Ya, Anu geus ya, ngajar justru gitu. karena sebagai guru akhirnya pemajikan orang protes. Geus lah Pak. Barudak weh nu ka lapang mah bapak mau ulang ada orang gerobak lah. Sampai geus aya omongan ti pamajikan gitu karak eureun. Tapi posisi barudak geus bisa settle soalnya. Nah, 2020 hiji Gembang datanglah banyak perumahan cek. Sa RT urang teh aya 3 perumahan sa RT. Sa RT teh aya sabaraha kasih di sa RT teh berarti 120 lah. sa RT itu teh. Jadi RT di urang mah sagede RW di Lamajang di Lamajang mah luasna ya, luasna. Dalam ajang sa RW Sa desa teh kan aya 27 RT. RW-na berarti RW-na 4. RW teh kajaroan di dieu mah. Jadi lebih banyak kegiatan teh langsung direct ti lurah ka RT. ke RT langsung ya. Berarti Tapi kadus aya, RW aya. terus fungsina Nya urang kurang apalnya, cuman lebih banyaknya langsung ti lurah ka RT instruksina. tapi lamun secara aya dana-dana memang seharusnya lebih bakal langsung ke masyarakat tuh karena di desa langsung ke RT gitu kan. Mangalat lah RW, mangalat lah kadus dan bla 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 gitu kan. Jauh ini mah programnya hal-hal nu bersifat bantuan doang. kurang isi. Kurang gaul di desa. Kelepas ya kamera itu. Nah lain gitu sebetulnya di luar kamera. Oke, terus. Nah. Lanjut. Nah, ini yang tadi. Oh. Nah, akhirnya si Bang Sama Eta lanjut. Heeh. Program Bang Sama Eta. Terus kan setelah Nah, Bang Sama keluar. itu aya Keluar program si Dalang ya bareng. si Dalang Eta kan nu di ditu teh kan. Nya. Tapi dibawa ka dia Si gitu. Dalang teh kreasi daur ulang. Tapi dibawa ka dia gitu. Jadi barang-barang anu bisa dikepul dijual dengan keuntungannya tinu margin. Misalkan meuli 1.000 jual 1.200. Sampai ke apa orang cek BPE, PE, plastik nyaho orang. Oh. Jadi orang sebut gembel elit teh orang. Jika Haji Umuh. Haji Umuh kan tukang odeng Bang beungar na. Cuman memang kotor pisan. Kan karena orang ngorekan cek ngilu. Asli dah turun Demi Allah cek ngilu. Turun kan tuh. Mana memilah-milah plastik Karena gimana. zaman kan masih saeutik. Kan pasti popok lawan gitu kan. Anu kitu mah enggak berugan. Orang teu milih nu kitu, kan baru udah. Orang plastik gitu cek. Terus Ya cuman kotor lah. Iya. Tapi kan lamun teu kitu heula urang mah meunang hasil anu. Jadi kan sebetulnya Sama dihitung-hitung secara ekonomi mah bagi orang pribadi. Hanya orang waktu kasih tanya pembersihan kotor. Rokok barudak kan awal ti urang. Geus teu kerjanya hasilkeun, keur ngarintis. Sampai gede gede tadi omset bisa sampai 1 juta per minggu karena mukana per minggu unggul. Berarti di dia nya maksudnya iya dong, jika di orang bawa namun 17 Agustusan ngencleng di sisi jalan. Nya karena bukan. Ieu nyen musola lage teu minta duit ka masyarakat. Anjing eta tah kuduna di-sharekeun teh. Tama orang teu nyahonya karena eta mah urusanna aya Abah Haji Kiai nya anu bener-bener dipandang gitu. Henteu eueuh istilah gitu. Tapi perelek aya. Pelek aya lah di sana Perelek aya keur ngelola. Cuman Kan di luar eta mah di luar urang cek. Eta mah urusanna bapak. Urang kan pemuda. Terus Si Dalang eta teh keur ngawadahan kieu ketika berjalan pengelolaan sampah teh kan TKB bisa dijual. Masyarakat teh urang teh butuh ge disesepkeun we model plastik teh. Mang ieu mah teu laku. Daripada ditunda di dieu cenah. Plastik lalaman mah plastik keresek. emang kan kayak kesek laku kan? Ka mana? Ngajual ka mana? Dijadikan biji eta kan biji Eta mah plastik PE. Saya inget orang mah nu model botol akuan gitu nu jadi biji mah. Oh, beda ya berarti. Beda. Tapi kan dijaga bae aya loh nu plastik. Teu nyaho urang eta mah karena hari eta mah teu ditarima gitu. Akhirna mikir biasa searching, riset, pelitikan. Sorry, sacan eta teh permasalahanna di sampah basuh. Sampah basuh kan titah dibawa wae.
bawalah ieu cenah. Sampah plastik soalnya Sampah dapur model daun. daun-daunannya, Model- bawang nah gitu. Kan di dia mah ieu cek walungan. Harusnya berarti walaupun tidak tercemar aja. Tapi model sangu kayak dibawa ke tukang sampah kan kita Kan ripuh. bisa dijadikan pupuk harusnya. Nah, muncullah ide nyieun ngaranna komposter. Ya kan? Nah, terus di kebenaran di antara 5 teh aya anu orang pertanian. Ngarti nyieun komposter tinu tong, urang sadiakeun cek nyieun. Dihitung meuli tong urang. Sambil ngajual teh ka tukang pengepul teh mang aya tong nu biru teh ning sakit. Aya meuli mieun paralon make sistem keran. Jadi nu eta teh urang dagang komposterna. Mang daripada kieu mending jadi duit deui ya nu kieu ge. Sampah dapur ge jadi POC ngaranna pupuk organik cair. lain Di ajaran carana. Kieu carana make EM4. berarti dibikin ke masyarakat eta mah. Maksudnya Nu hayang. oh, Teu kabeh. teu di urang berarti. Di urang boga oge nu gede. Oh. Eta mah keur anu liwat anu embung tetap embung di dia diolah. Tapi pupuk organik cair eta dibeli oge 2.000 cek sabotol aqua. Terus Nya aya sababaraha warga anu ngajalankeun aya nu teu lolobana mah. Karena masih lingkungannya kampung yang can perkotaan. Nah, anu teu kajual eta kan dilemparlah ka unit lain nu ngaranna Sidalang. Sidalang eta teh leuwih ka awewe-awewe lah nya. Jeung aya sebagian lalaki miki riset kumaha carana plastik. Loba di YouTube kan cek anu geus berhasil model di Garut di mana tah pemuda-pemuda nu baragus tah. Keluarlah sistem ngaranna destilator. Nyieun urang destilator. Ka tukang AC dipegat ku urang, "Mang, ieu kumaha carana ngabengkokeun tembaga?" Kan destilator eta kumaha carana uap jadi cair. Nyieun cek. Sampai akhirnya dibawa ke SMP negeri di dia dimanggil urang keur kelola bank sampah jeung destilator eta. Dilombakeun di kabupaten mun teu salah mah juara. Cuman eueuh deui ngahubungi geus. sekarang juara bener. Teu nyaho ya. Destilator eta sistem anu ngabakar sampah plastik model tutup galon kan cek bisa anu rek meuli. Nya nu kali itu mah ya. Diuapkeun hasilna teh ditangkap ku sistem eta. Berarti geus nyieun mana itu teh? Geus nyieun destilasi. Etana. Terus Jadilah solar. Bagus-bagusna jadi minyak tanah setarana. bisa ada teh. Jadi cek Geus kejadian geus gitu. kejadian. Asli. Terus dibakar. Tapi masih tetap aya residu kan. Anu tadinya 5 kilo jadi residu saeutik ya. Anu leeh. Karena hese eta jadi paping blok cek. Anu geus sebagianna jadi Solar. solar, si sampah nu lain aja jadi popping box gitu. Cuman teu nepi ka penelitian lebih lanjut mengenai kandunganna ya. Iya orang nyebut solar teh karena setara solar teh karena nu di YouTube nyebutnya gitu, terus orang nyobaan berhasil intinya gitu lah. Dan sarua pisan jeung di YouTube. Sarua. Tapi pernah cobaan kan motor atau kan itu? Encan tuh. Anjing, itu cobaan. Karena wah motor pakai solar cek. Minyak ya. BBM lah sebenarnya. Maksudnya pakai bensin. Itu maksudnya kan solar itu bisa dijadikan gas dong. Diduruk mah jadi siga solar. Geus kejadian berarti. Geus cek. Nah tuh nyen kompor sekalian gitu. Nah, kan. kompornya geus. Tinu oli. Heeh. Kompor mah sempat dipakai ku pengusaha dodol di dia kan sentra usaha dodol. Kompor oli eta sebenarnya lain ide urang kabeh prosesna kieu. Aya hiji masalah ngelakukan riset di internet batur kumaha best practice di batur kurang diturutan gitu. Lain ide murni ti urang lain. Barudak searching, "Pa ieu aya batur dikieukeun." Turutan aya nu jadi anu teu gitu. Nu destilator eta mah sempat jadi, nu kompor blower oli sempat jadi. Sebet Dipakai. ya, dipakai gitu ku si. Cuman dodol eta kan boga keyakinan tukang dodol leuwih alus hasilna tetep di kayu bakar. Nah, karena kan beda. Urang teu ngarti. Beda karena kan sate wae cenah sate nu diduruk jeung anu di kipas kieu leuwih keneh. Emang mun dikipas teu diduruk? Henteu maksudna anu ku kipas biasa jeung anu di Hihit. di kehit. Cenah ngeuna kayak di tapi kan aing mah asal wae teh urang gitu.
gitu. Nah terus berarti berlanjut kompor geus jadi geus pernah nyieun gitu kan. Cuman Tapi jalan tuh sih itu maksudnya jalan tuh gitu maksudnya jangka berapa bulan gitu jalan kan berarti. pokoknya nama 2022 anggesan Bang Sampah teh. Di sela-sela eta teh datang perumahan tadi cek. Sumber daya kurang karena tadi nu setel aktif ngan 10-an lah. Anu aya nu lain mah hadir mun dipanggil acara-acara gede model Agustusan gitu karak loba. Nah, rata-rata kan gitu. Rata-rata kan gitu sebetulnya. Nah, walaupun secara pribadi orang embung hayang tetap Bank Sampah. Tapi karena ada permintaan dari 3 perumahan anu mengelilingi RT urang. Datang permintaan bahwa pertama nawarkeun ke perumahan. Daek teh ngelola solar beko atau nungguan beko segiga preman nih supaya ditolak tang embung orang karena lain memberdayakan gitu maraban doang. Tapi menang duit. Tapi kan anu unsur perspektif Tilu sosial jeung politik tadi eueuh. Asup. Ekonomi mah heueuh. Cuman jadi di hewan ke masyarakat. Mun geuleuh urang cek nampana ge. Sih. Geuleuh teh mana urang pribadi mah teresep sih lain geuleuhnya. Maksudna teu pada tepatna lain hakna gitu. Nya lamun secara ideal sebenarnya kan tidak mendidik. Henteu lah. Ya kan? Sedangkan orang kan judulnya mandiri teh dari berdaya teh. Ya karena basic mana guru kan harusnya. Nyalain orang ku ada keputusan di pengurus. Tapi kan ide mana? Henteu oge. Waduh kan. Akhirnya ditolak. Kieu we kami mah lamun dagang boleh. Maksudnya dagang mah? Akhirnya mendingan kebutuhanna tong sampah sempet lah. Berarti orang nyieun tong sampahna. Nyeun tong sampah keur kabeh mah. Jadi lumayan dong kata Sering cek menang proyek itu model komposter. Dipanggil ke Kecamatan Jeput di Pandeglang. Developer nak? Nya. Atau Developer. developer. Kerjasama kan? Eta terus sempat aya nah kebetulan kan ketua orang harita dosen di Untirta jurusan perikanan. Ketua karang tahunana. Heeh. Kan orang mah sekretaris ke awal ngabentuk sekretaris. Ketua teh karek tim mulai tahun kamari. Berarti orang-orang lain orang-orang Ini tadi cek urang sebenarnya orang-orang hebatna arah ya, cuman eueuh wadah. wadah kan. Dihijikeun tadi makana ngabentuk tah. Padahal geus aya wadah. Loba program cek pan kampus sok aya pengabdian pada masyarakat, butuh budik damber, nyieun ember, manehna budidaya lele di nu ember. Sa Kecamatan Jiput di dieu meraduksina barudak teh jadi resep nyieun. Bisa gitu. Jadi selain menang duit karena hasil bati nyieun gawe. Menang ilmuna kan cek. Secara sosialna, secara politikna maranehna jadi bisa make menerapkan pemberdayaan ketahanan pangan tadi di mana. Jadi baroga termasuk urang. Nah, itu masuk urang. Urang sempat boga budidaya ember ikan lele dalam ember di dieu. Patin 2 ember, lele 3 ember. Jadi balik. Cuman ku sabeleungan urang mah kan haneut. Di luhurna kangkung teh ning. Luhurna kangkung hadapna lele. Lamun ngomong ke eta. Cuman urang mah kan kieu nya maksud urang. Urang ngurus kamar ge nya rapih kieu nya cek ngomong ngurus lele. Tahu lah ingat bola kelas deh. Jadi pas nyanyi gitu ya. Jadi pas nyanyi teh, buat mah kan suara hiji suara dua. Karena mungkin eta basic geus kapagi mah. Nya intina mah cekeun urang mana ulah kokotoran mana mah. Bahkan tidur nyanyi oke baheula kelas teh. Mana mesem mah itu lagi kan. Tok nyanyi kita suara mana pals. Tapi kagak butuh dia lele oke mah teh jalan gitu kan. Tapi urang teh wani kitu kamari urang cek. Eta teh maehan cek bener we. Nah jadi tertanam gitu. Jadi itu sampai disetop ku pamajikan urang. Ulah lah Pak, ulah ngurus-ngurus makhluk hidup. Karunya Bapak mah bisi pae eta. Eta sih ngakak urang deui kan. Eta mau diket aing ngakak. Aduh. Eta gitu cek maksudnya geus beres budik damber boga eta boga. Terus Tong sampah beres tah. berarti sebetulnya mah loba program dijalankeun selama itu tuh. Cek loba pisan. Kompor, bak Ka Pandeglang Cikupa Tangerang ini geus terkenal karena ieu deukeut pisan ka Tangerang. Alas maleun si karang tahunna Bina Bakti eta teh. Mana mah percaya orang pernah ngisi pelatihan ke dosen di Untirta. Asina. Demi Allah. Gara-gara ieu teh gitu.
Emang dibawa ku manehna, link manehna. Cuman Ya. ya orang biasa ngomong jeung budak SD ngobrol jeung dosen kan rada ngeleter tuh sumpah. Teh dia. Karena secara konsep mah di kampus geus aya, cek. Tapi realisasi di lapangan teh jarang nu siga kieu. Lain muji program sana. Enggak, anu berjalan. Nya walau. Maksudnya. Nah, tahan berjalan nah di 2000 hijian teh geus 2 tahun jalan teh orang Bank Sampah dan si Dalang tadi aya permintaan di perumahan teh. Manehna bingung micen sampah kan. Akhirnya sempet duk-duk urang di jero. Karena orang mah embung ieu ngabentuk bank sampah teh keur solusi nu tadi. Kudu aya tilu perspektif. Terus lamun urang robah jadi tukang mungut sampah ngan kapenuhan nu ekonomi doang cek secara sosial jeung politik kan teu kebenan gitu. Tapi kan sebetulnya eta masyarakat baru harusnya bisa menanamkan eta di masyarakat baru eta kan perumahan itu kan pasti lain orang dihungkul. Henteu, ieu kan urang ngobrolna lain jeung jelemana jeung developer. Oh iya. Oh sih. Kamu jeung jelemana kan. Tapi ayeuna keputusan organisasi menyatakan bahwa bank sampah di stop. Terus jadi nyokotan sampah. Keputusan bersama Organisasi. walaupun hati memung. Ya. Ya, tapi kan karena kondisi lamun terus-terusan oge meureun barudak ngan cukup ke rokok doang. Nah, ketika pengelolaan sampah sampai ke gaji 1.700.000 tos aja jadi 2 gede eta. Lumayan juga. Tapi puncaknya di 2022 tah orang sempat bersinggungan jeung DLH karena kan sampah ditumpuk heula terus diangkut. Aya masalah di masyarakat, keluhan di masyarakat secara sosial geus ngalanggar tah. Oke, di ngobrol jeung DLH. Ternyata ada syarat-syarat khusus lamun hayang ngangkut satrek gitu. Dibakar. Ternyata aya perda nu ngalarang pembakaran. Warga protes deui sampai ditutup lah kita pengelolaan sampah ti mulai bank sampah, aya nasi dalang. Jadi pengepul sampah. Sampai stop. Tapi solusi lain deh gitu maksudnya ketika dibakar jadi masalah itu harus percobaan terakhir ketika pengurus organisasi geus tutup wae tah nu dihandap anu pengelola unit sampah can nyerah sebenarnya masih minta duit ke organisasi keur nyieun aya baheula supaya kebulna teu keluar kumaha. Ayo nanya searching di YouTube gitu kayak dikacaikeun gitu makanya blower gagal cek beak gope eta nyeun alatna gagal tah akhirna geus gagal geus panasaran geus beak stop teh gedung masih aya di kayak kurang dibawa urang ka dinya akhirna ganti tapi kan kieu cek di organisasi orang dirikeun teh hasil akhirnya lain terbentuk bank sampah lain tapi kumaha carana budak berdaya kan. Ya, nah, ketika stop bukan berarti ketika bank sampah programna stop bukan berarti organisasinya stop. Urang nangan solusi lain kan. Bangunlah karena tujuan awalnya pemberdayaan menuju sejahtera tadi. Lamun kas bahasa lembur mah kumaha carana daripada nganggur maneh teh aya we nu digawean sugan we manggih jalan gitu. Akhirnya manggih jalan. Setiap program sebenarnya berhasil menelurkan. Jadi kieu kunaon organisasi teh saeutik wae gitu geus sabaraha tahun geus 5 tahun. Anggotana eta deui. Lain eta deui maksudnya jumlahna 5 deui, 10 deui. Karena urang mah sepakat sejak awal lamun aya nu berhasil dari program ieu geus ulah sina baik deui ka dieu. Sina adina we nu ka dieu teh. Karena kan tadi cek orang kasana ngisi kosong nu nganggur pe gitu. Anu geus gawe keur naon maksudnya. Tahun baik deui nya geus mana geus sejahtera di ditu gitu kan. Geus mencapai tujuan amanena secara pribadi mah. Lewat bantuan ieu. Terus kan
Terus beres tas ya teh kan. Tas juga tiba-tiba ayeuna aya urang tadi kan selewat ningali Can aya eta sebenarnya dulu. Oh, masih jauh kan kayaknya teh. Jauh. Eta 2020. Eta 2020 hiji cek. Berarti geus aya dong. Ya saya. Tapi itu termasuk programna si Lain ya mah. Oh, lain. Jadi awalnya dari pengelolaan sampah teh pindah ke BUM KT. Dah BUM KT eta. Bareng jeung berdirina Taruna Tani. BUM KT itu cek urang luar biasa oge teh. Nah, eta mah gimmick cek sebenarnya BUM KT teh supaya badan usaha we gitu. Jadi model barudak teh nu aya ketika sampah geus sana ditanya, aya namanya rek nanaonan deui programna. Hayang naon. Iya gitu BUM KT gitu kan. Encan aya. BUM KT teh keluar ti pertanyaan eta. Oh. Aya namanya rek naon deui yeuh gitu. Kan sampah geus eueuh. Sok idena kaluarkeun. Idena datangna kuduna ti maranehna. Tinu rek ngajalankeun. Da urang mah teu pernah nyokot teu butuh keuntungan ti dieu kan urang mah gawe. Ieu mah kan tujuannya tadi nyasar anu lulusan pesantren salap tadi. Bukan berarti lulusan pesantren salap teu beruntung loba nu berhasil, cuman ieu mah urang menjaring anu teu karizkian. Ya daripada dalam hal skill tadi. nganggur lah tadi teh kan bahasa tadi teh geus mana ka dieu gitu kan. Nah, terus Akhirnya hayang usaha warung. Jadi urang can aya warung kopi gitu. Oke. Terus warung uduk, nasi uduk ngan nepi ka beurang doang, mun peuting sok aya nu neangan. Butuh sabaraha? Dirapatkeun ceh ka harti teu ide maneh. Lamun ka harti karak kabeh pengurus meridoin di modalan. Terus akhirnya Terus aya oge nu ide warung aksesoris pulsa, asalna pulsa. Manehna geus boga sok dagang pulsa ya di antara barudak. Manehna boga ide hayang ngembangkeun usaha manehna. Akhirna aya boga jongkol lah mun jongkol teh gitu. kolotna ngadukung boga sesa duit cenah. Geus dijieunkeun bangunan hareupeun musola. Modalna eueuh. Geus dibantulah ti Karang Taruna. Tapi bangunan eta teh memang anu milik manehna. Oh, oke. Terus Kan butuh modal. Ayeuna di modalan sekitar selama 1.400.000. Urang inget keneh nu 400-na ditulungan ku si Acong, orang Cikajang. Mana boga konter gede baheula di pertigaan Cikalong. Urang ngomong minta tulung, "Cong, urang boga budak euy di ditu kieu-kieu." Ieu 400.000 jadi naonnya hayang loba bareng. Akhirna manehna teh nyokot keuntungan si Acong. Harga dasar dikirim ku urang ka dieu. model voucher nu kali itu banyak eta teh. Voucher, Aksesoris, berarti kan? aksesoris. Sampai akhirnya gede lamun maneh tadi ngaliwat gede warung. Tah nu kitu nu sebut geus teu kudu ka Karang Taruna deui maneh mah geus hirup maneh. Kayak adi maneh kecuali acara-acara gede model ulang tahun Berarti musyawarah. masih berjalan ya warung terus kontrol masih berjalan PKN. Jalan tadi warung maneh nu nginum tah. Oh, itu warung tadi teh. Terus Buka wifi. kan balik deui tadi kan aya modal. Tas si modal teh balik deui teu? Apa memang modal los? Eta mah semacam Bantuan hadiah, jadi bantuan. Aya anu sifatna balik nu disebut BUM KT mah lain eta. Eta mah bantuan pemberdayaan. Nu boga ide, anu teh boga ide dijaring ku BUM KT teh aya 2, hiji Taruna Tani. Asalna bank sampah masih aya di handap BUM KT. BUM sampah ge tadina setor 10% tiap bulan. Kasih BUM KT ieu. Kakak Karang Taruna. Oh, oke. Nah, kakak BUM KT ieu nu jadi kas Karang Taruna. Ajang pengelola pelatihan. Jadi di tahun 2020 dimulai pembangunan 2002 hiji teh boga gedung cek. Greenhouse nu tadi. Lain, nya acara. 2020 menang bantuan greenhouse. 2002 hiji menang bantuan gedung. Eta mah urang teh ngajukeun proposal. Urang teh pernah tadi teu ngemis-ngemis hayang jadi penjaga beko, teu ngemis-ngemis hayang bantuan ka desa teu. Greenhouse bisa nyeun greenhouse teh. Jadi orang pertanian teh aya tamu nempo barudak keur ngolah sampah. Ini program apa? Pemudanya aktif ya. Bisa nih kelola ini gitu. Menang bantuan ti PKPU siga NGO di Depok. Mere duit 110 juta. Jadilah greenhouse semuanya tadi nampak 10 kali 12 meter. Eta mah tanahna nyewa ka
nu boga imah. Berarti speakernya bisa nyewa eta mah. Nyawa atau mah bagi hasil Jeung manehna jeung boga imah eta. boga tanah. Oh, lain urang nyewa. Kabeneran manehna nu ngelola Taruna tadi. Oh. Ya, oke. Terus 2021 datang sarombongan tim sukses salah satu anggota dewan. Mau disebutkan anggota dewan? Oh, PNS cek. Hah? Kurang PNS. PNS. Tapi Daya mah teu ngajukeun. kan Ya tetep kan bae. sebenarnya itu mengajukan orang kan. Ini barudak orang tidak terafiliasi partai yang Iya, manapun. makanya kan. Cuman manehna ngajukeun bantuan CSR perusahaan sebenarnya mah di PT Telkom tapi proposalnya lewat manehna. Urang teh nya mekanisme di luhur mah cuman itu mah anu nawaran hayang gedung teh nawaranna mesin caca cek. Hah? Mesin caca nawaranna. Bisa jadi nanti? Mesin caca plastik. Oh, iya. Manehna meretosa hiji tah anu pertama meretosa manehna. Jadi boga dua. Berarti selama itu mainnya Mantau urang. Mantau urang terus berarti. Mantau Urang teh nya maksudnya cuman mantau. Ya, Terus lamun ditutup kamera nama sebenarnya geus yang geus kabayang naon teu tujuannya urang kan gitu kan. teu bisa ngabayangkeun urang mah. Anjing. Terus Beda pisan bro ini jeung kamera bro. Terus akhirnya nawaran mesin caca. Akhirnya diadu lah. Sempat aya obrolan ti Abah Haji kiai tokoh masyarakat itu. Lamun barudak butuh. Oh, Bah Haji teh kagugah ku ieu, baheula pernah ngilu kampung ramah lingkungan di di Kabupaten Bogor. oh lain di Karangtaruna urang berarti. Sekarang taruna urang nempo barudak. Bah, ieu jalan bade dibersihannya gitu-gitu. Ya naon gitu-gitu dijelaskeun nyaholah pergerakan urang sampai menang penghargaan pengelolaan sampah terbaik sa Kabupaten Bogor cek. Kata bieu kan. Hadiahna 2,5 juta. Tapi kan lain masalah hadiah nah anjir. Teu nya hadiahna lumayan. Keur modal nambahan modal. Ya maksudnya tapi kan urang teu tinggal di hadiah tapi Nya. proses nu Akhirnya kan lamun barudak butuh tempat aya tanah Abah 100 meter pake. Tah. cuma gitu. Cuma cek. Edan. Niat baik mah selalu aya nu ngadorong cek. Oke. Eta 100 meter tanah geus boga. Datang kan lu tadi. Tim sukses tadi. Atuh Kang. Mesin caca mah ieu kan posisinya sampah geus hiatus cek. Lain geus hiatus geus geser ka pengepul teh. Ya. Terus lain lamun masih kene bank sampah mah oke lah. Hampir Noah lah hiatus ya. Terus Entah hiatus masih jalan sampai ka gaji 1.700.000 cek urang tadi barudak saurang. sebenarnya teh gede nya. Gede cek jeung barudak. Kan UMR-na Tenjo Tangerang 11 sih. Gede lah. Berapa? 4 jutaan teh nya berapa? Oh, iya, 4 jutaan. Oh, cek gede. Apa itu nanti ke Kabupaten Bandung. Teh nya urang teh ngan akhirna Kang sabaraha biayana 60 juta. Tos lah jadikeun gedung we. Nah, alasanna gitu. Kieu. Maksudna lamun geus jadi gedung rek di kumaha? Geus aya niatan keur pendidikan pelatihan keur ngisi perspektif sosial tadi. Jeung politik tadi. Secara ekonomi mah oke tinu lain ieu hayang berguna we ka masyarakat. Kan aya kata bakti di ngaranna Bina Bakti Mandiri. Oke namun kitu. Deal cek 60 juta yang jadi gedung. Lieur urang geusna. 60 juta ya gedung 100 meter cek. Sedangkan nya mah wae sabaraha tuh. Akhirnya orang setengah jadi pengemis lah. Pengemis dalam arti dagang program. Di sekolah asal aya rapat kepala sekolah ngomong. Asal hayang sumur, ka Pajaro, tukang sumur kebenaran ngomong. Pajaro, cek orang beda. Kumaha ieu barudak hayang anu aing mah cenah. Tapi mere bari kitu ge cek. Akhirna kabentuk lah bangun gedung nu tadi mana nempo. Ti duit 60 juta. 60 juta jadi gedung segede. Tapi gitu, lamun di RA di LPJ mah itu di total uang 120 jutaan. Urang teu ngarti eta nu 60 di mana. Tapi jadi lah. Aya we gitu. Lain orang hukum jeung nu tadi anggota-anggota Ya, ketua urang. gitu kan. Harita urang masih sekretaris tapi di pengelolaan pembangunan gedung urang ketua pelaksana pembangunan gedung. Jadi nyaho.
Bes Paling rada aduk doang yang pamajikan. Karena duit nanti imah ke bawah. ke bawah. Berarti kan sebetulnya mah inti nama sebetulnya kudu alus oke sih si anggotanya cek urang mah bakal bisa jadi A B C D kan. Anggota itu tadi meureun kahartian cek karena kan ieu halna jeung merubah mindsetnya. Propagandana kudu halus. Ya maksudnya eta gitu. Maksud urang teh jadi Sigana urang dagangna bisaan cek. Dagang program nu mancing imajinasi barudak. Anu tadina pikiranna aing lulus sekolah gawe kuli panggul di Jakarta. Tapi ka kolot bakal kitu. Teu boga manehna teu bisa teu boga bayangan nu lain. jadi naon gitu. Teu boga referensi nu lain cek selain eta. Urang disebutkeun. Tapi tiap kali propaganda nu urang sampaikeun, ku urang dicobaan heula. Jadi ketika ngomong teh ya urang berhasil ya. Mana hayang teh siga kieu. Kayak nyambung ke program terakhir ayeuna. Nu terakhir ayeuna keur di pegawai. Tidinya heula ya jadi gedung. Jadi gedung lembaga pelatihan aya ngaranna BSB, belajar sambil bermain. Karena masalah nu terjadi harita adalah masalah gadget kan sampai ayeuna kan. Budak teh kanu HP. Kanu game. Akhirnya ngalakeun program tiap minggu urang ngageruan pemudi anggota nu awewe daek ngalatih model nyieun egrang nu itu. Tiap poe minggu tapi keur barudak leutik. Gedung eta dipake rame. Datang di samping eta taruna tani jalan di hidroponik. Ieu pengelolaan gedung di pendidikan dan pelatihan cek jalan. Warung Jongjon. WIPI Jongjon. Tidinya menang bantuan aya nu daratang cek geus kitu mah bantuan teh cek. Ya rata-rata gitu. Tapi lain cari mukanya maksudnya jelema nu paduli teh. Oh ayeuna mah aya wadahna nu kamari. Urang boga bangku ya lamun can aya wadahna mah urang rek bikin ka saha bangku gitu. Aya sekolah bangkrut SD, SMP datang kepala sekolah. Bangkrut secara resmi mah tutup secara resmi karena dipakai ku jalan pelebaran jalan gedung. Butuh bangku teh. Atuh butuh Pak. Tapi ya gedungnya leutiknya cenah. Mohon Pak mau 8 kali 10. Teu ulah ku bapak. Wah tekedah cing teh ieu we. Bangku tadi mah nepel bae bangku aya 20. Jeung korsina. Jeung layar proyektorna. Itu di itu oge, sumbangan di itu. Nah, boga layar proyektornya teu boganya. Rapat urang. Aya nu bos kan anggota teh aya nu dosen, aya nu ieu mun nobar padahal urang boga niat, urang rek boga kursus komputer kan. Tapi Terus boga program tapi can diobrolkeun gitu. Jeung pengurus nu luhur mah geus. Geus gitu. Jeung barudak aca. Ieu nobar resep ya cek urangnya. Urang geus searching di Tokped aya proyektor murah 2 juta. Butuh sabaraha? 2 juta cek. Geus sudunan. Urang geus siap-siap aya duit di dieu. Geus pribadi deui wae. Nya. Karena orang boga pola CSR. Boga pola CSR di imah. Lamun menang proyek, lamun baturna sok aya nu kabudak yatim, urang mah mending ka anu kieu. Jadilah boga proyektor. Tah. Kan anu merek gedung tadi ngecek siapa yang ngadatangkeun anggota dewana bari urang nyaman rada kampanye saeutik. Walaupun jauh kan 2022 cek. Geus mah jauh. 2023 meureun 2022 teh maksudna manehna mah teu pas hari H, teh pas sejauh-jauhna berarti. Datang ke sambutan disambut ku kepala desa, Pak. Saya salaman jeung urang, artis. Aing yang poket terus ini 60 juta jadi gini. Emang biasanya gimana, Pak? Biasanya mah jadi tempat wudu doang cenah. Ya ini buktinya nih LPG-nya saya kasih. Urang ini detail dong berarti. Detail atuh. Kan orang pendatang cek lamun orang macam-macam saya itu hayang dipindahkeun aya ku orang teh. Terus nyambogan. berarti kaget dah si dewan itu teh gitu kan. Kaget kan. Bere deui. Asli di bere deui berarti. Ayeuna sekarang kalau kamu udah punya gedung mau bikin apa? Pelatihan, Pak. Padahal geus karancang. Pelatihan itu teh. Kabeneran hari itu orang keur ngagawean tesis orang tentang coding, cek. Latih komputer dasar coding ke budak leutik. Geus, Bu. Rada licik saya tik tama boga badinya mah. Boga keperluan pribadi. Ya, licik oke tapi kan jangan keperluan ngomong oke kan.
Terus butuhnya apa? Nih kami ada dana 20 juta. Ya udah, ini programnya manehna di desa orang aya 4 tempat nih dibere BLK. 3 BLK hiji urang. Hiji Karang Karang Taruna. Taruna. Mesin jahit cek. Rada ngahulang urang. Mesin jahit. Kahiji nu bisa ngalatina cek. Kadua. Iya, jangan naon bisa ngajahit budak da. Nu gawe ngajahit di dia mah. Di industri di urang aja. Lain di dia mah dodol cek. Dodol mah orang teu pernah ngaganggu karena geus settle manehna cek. Bus eta mah geus. Terus diperhatikan ku kecamatan ge, ku desa. Ieu kieu urang mah ngajaring anu teu kaperhatikeun. Nulis urang di proposal. Eta mah nyieun proposal urang teh di penta ge. Rasionalna nah urang hayang laptop. Disebutkeun Pak, di desa urang aya 7 perumahan, RT urang dikelilingi ku 3 perumahan. Kieu. Podomoro master plan rek jadi perkantoran. Orang Ciwaru rek jadi naon Pak? Engke di Podomoro. Sebutkeun datang mah. Nah, kenapa nulis ini cenah? Jelaskeun. Menurut Bapak orang Ciwaru engke Bapak nyawa Serpong kurang dibejakeun sejarah ketika BSD datang ke Serpong, orang Serpong ka mana? Kan milih tanah di dia. Geser. Ya. Kira-kira orang Serpong nu niasa di perkantoran Serpong jadi naon Pak? Ya, bener-bener ya, office boy gitu. Cek manehna itu teh. Eta mah jawaban manehna. Oh, terus Tapi kurang ditanya. Ya, intina we hayang naon cenah? Hayang komputer, hayang laptop. Boga maksud naon disebutkeun geus aya program. Oh, geus aya cenah. Aya Pak. karena mana geus dinyiapkeun kan sebetulnya eta mah kan. Eta geus lewat rapat oge. Urang nyieun anggaran oge sakali pelatihan teh butuh duit sabaraha. Budak bakal kagaji sabaraha, kecuali urang teh digaji. Harusnya mana menang gaji. Seharusnya gitu. Karena kan kudu aya sosial tadi. Terus Lamun kursus dibatur 1 juta, di urang teh bisa 1 juta mayarna. Kudu 200.000. Budak mayarna. Anu berbayar. tapi khusus lingkungan dia. Tah. Akhirnya di ACC. Emang 20 juta cukup berapa laptop? Beli laptop second, Pak. Geus aya di Tokped di keranjang, tinggal meuli, tinggal didatangan. Wah, kamu mah udah siap ini mah cenah. Ya udah, akhirnya setuju. Jadi laptop 10. Aya nu nyumbang oge ngadengi propaganda urang, kecap biasa dagang, kayak kos Cina lah pokoknya mah. Jago lobby betul. Masalah ngabuang. Pan can aya barangna urang ngomongkeun nu can aya. Aya nu mere PC 2, laptop tambahan 3, boga 15 laptop 2 PC desktop. Langsung WiFi kan geus aya di meuli ngayakeun pelatihan komputer ka budak SD. Pemuda diajaran oge. Sampai orang nyieun buku karena orang mikir. Orang balik ngajar jam 2. Asar ngajar deui enak pamajikan urang mah. Nyieun buku kumacarana modul supaya manehna bisa diajar komputer tanpa pangizin urang lewat buku. Pure maneh nu nyieun berarti buku Urang di danaan percetakanna di danaan ku Karang Taruna. Maneh bikin buku eta gitu. Iya. Asli dah. Demi Allah, kayak aya bukuna. Taman butuh bukuna kayak aya di blog urang. Bisa di-download. Kayak di searchkeun. Terus akhirnya Jalan dengan cara eta, anu pemuda mah belajar ti buku, anu budak leutik mah diajarin pemuda eta. Batch kahiji urang ngajar, kayak aya pionir lain. Batch katilu aya nu mantuan. Jadi saminggu kan 2 kali, Senin urang misalkan, kayak Kemis nu ngajarna barudak. Anu tadi diajaran geus bisa teh, maneh kudu ngajaran deui adi-adi maneh gitu. Terus gitu, Cek. Pelatihan. Tapi khusus daerah dia kan. Aya setiap tahun teh aya 2 batch, aya 4 batch, 2 batch berbayar, 2 batch gratis full. Berarti berbayar eta mah jang opan lah maksudnya. Berbayar jang opan anu ataupun sistemnya jatuhnya subsidi silang. Karena kan komputer mah butuh operasional perawatan, maintenance. Rusak naon segala rupa kan. Jadi hasil bayar nu kahiji teh Terus dipake wifi, operasional anu wifi gratis. Wifi mah disewakeun ti warung tadi. Jadi anu nyewa wifi sapoe 3.000.
Kita mah hirup sorangan, Oh, OEP eta mah mah beda bisa deui. menghidupi dia sendiri. Oh. Terus akhirnya jalan lah itu teh. Jalan cek. Nah di tahun 2022 akhir beak lah masa Kejayaan. lain masa Kejayaan. masa jabatan pengurus Karang Taruna pertama beak Emang per 5 tahun kan? 3 tahun. Oh, kalau tahun per 3 tahun. Datanglah orang desa LPM, orang lain pengurus lain pegawai desa tapi anu aya bagian dari badan LPM desa gitu. LPMD. Nanyakeun lah legalisasi urang sebagai Karang Taruna. Karena jalan beureunya. Nya. Pemikiran mah nah ieu Karang Taruna teh bisa jalan beureun gitu. Disangka orang make dana desa lah menta gitu. Padahal urang mah swadaya kabeh. Saperak ieu eueuh heuh. Proposal itu pernah ngemis-ngemis kabeh kecuali ngemis nu tadi gedung ya. Ya, itu kan beda cerita kan. Eta mah lain ngemis orang ngajak sanu hayang ngilu ibadah lah jariah. Terus jadi halangan pertama ya buat Ayeuna desa rada gitu. geramna disangka disarwakeun orang jeung manehna orang paling teresep tah. Maksudnya? Keceplosan nih maksudna. Jangan naon lah. Ketika Kan ceplosan orang kan. keyakinan orang ngahirupan organisasi lain hirup di organisasi gitu. Kemarin asa kalengkahan manehna. Ya mangga lamun urang misalkan Anda tidak menghendaki kami sebagai bagian dari Karang Taruna, saya mau balikin SK dan kami berubah jadi siga komunitas B. Tapi berboga struktur. Dan tapi belum berbadan hukum. Tenah naon dan penting mah lain di atas kertas cek. Ya. Kalau paham sih itu. Penting mah orang masih dianggap ketua gitu. Masih ngadenge ke program, masih megang teguh visi organisasi. Walaupun bentuknya komunitas doang. Teu beda ti komunitas motor lah. Mana nyeun grup naon gitu. GBD. Jadi aya nama orang nyebutna orang sebagai ya mah LSM lah ya, tapi belum berbadan hukum. Karena ngurusna riweuh kudu make notaris cek. Beda lah LSM. Sarua cek. Kerjanya beda meureun. NGO, non government organization, organisasi di luar pemerintah. Tapi orang mah non profit gitu. Terus akhirnya di stop ya. Stop secara ditawaran jadi pengelola Karang Taruna desa. Tim orang teh. Sebetulnya tujuannya eta meureun. Tapi beda jelema cek nawaranna. Oh lain deui berarti. Embung. Sepakat Maksud dengan Pak Lurah yang coba naon berhasil di teh tularkeun di tingkat desa. Tapi boga kayak urang mah kieu. Karena kan orang di organisasi teh lain hirup nu utama cek. Urang kan saparapat waktu urang nu di pakai di dieu mah urang ngajar. Dengan waktu saeutik orang mengelola sadesa mau bisa. Urang boga keyakinan kieu. Pergerakan akar rumput ieu teh lain kudu gede skupna tapi kudu loba nyieun we. Misalkan proses Tibina Bakti Mandiri eta kan di stop jadi leuit ilmu. Ngaranna komunitas leuit ilmu. Jadi komunitas ya. Geus we palurah nyieun NGO di ditu, nyieun leuit ilmu di lembur itu, nyieun leuit ilmu di lembur itu beda jelema. Lamun program narek diturutan mangga. Tapi ulah kudu urang nu ngurus oge. Mun udeg manehna nu datang ka urang gitu kan. Nya lamun merek diajar mah gitu. orang sangat terbuka. Iya. Aya sempat saya seberang lembur, orang sosialisasi ke lembur itu ngajak hayu belajar beberapa bulan. Baik. Aya nu jalan. Aya nu jalan. Aya ge nu lobana teh. Nya nu penting upayana geus daek kan cek maksudna. Nu pentingnya upaya. Geser. Tawaran BUMDes lah. Sempat orang 1 tahun jadi pengelola BUMDes. Oh, masih terjun jadi BUMDes. Cuman pas Covid cek. Covid kan 2020. Masih Covid, maksudnya danana masih Covid. Jadi masih dana Covid. Akhirnya nanaonan sih orang status doang. Akhirnya lah. Teu berjalan gitu. Orang teu berhasil di BUMDes. Walaupun secara konsep mus asak cuman can aya danana gitu. Sampai ka urang ngundurkeun diri teh danana can turun. Tapi kayaknya acan turun mungkin.
Ting, ayeuna mah kan geus ganti. Oh nya sih anu sekolah kumaha. Nah, ayeuna nu sesa di Karang Taruna di Leuit Elmu ayeuna nyebutna geus ganti kan, geus lain Karang Taruna tapi NGO Leuit Elmu. Leuit Elmu teh nu tadina ngaran gedung dicokot jadi ngaran organisasi. Leuit Elmu eta jadi tinggal membawahi 2 lembaga pelatihan jeung Taruna Tani. Taruna Tani teh nu ngalola greenhouse. Ieu masih setor kakas, ieu setor oge kakas. Berarti masih berjalan PKN eta mah. Sewa gedung dikelola ku ieu. Terus sekali pelatihan komputer teh gope nyewa keur mayar listrik jeung internet. Aya cek. Jalan ya PKN. Jalan. Mana kan nempat tadi greenhouse-na. Oh jadi akhir dari ceritanya si Karang Taruna teh akhirnya berubah lah jadi si komunitas NGO kan, Leuit NGO Elmu. eta kan, Nah, NGO. konsentrasina ayeuna selain Taruna Tani jalan sorangan. Ayeuna urang leuwih konsentrasi ka si pengelola Leuit Elmu di lembaga pelatihan. Si Taruna Tani oke lah secara ekonominya jalan walaupun leutiknya. Si sosialnya si Berarti kalau cuman kurang di masalah sosial jeung politik. ya si ekonominya eueuh kan. Ekonominya aya. Oh. Nah, keur minuhan anu 2 lembaga pelatihannya kudu diperkuat. Nah, datanglah ganti generasi cek. Tahun-tahun ayeuna teh ganti generasi anu pemudana teh anu geus nikah naon adi-adina lah asup anu lulusan SMP, SMA. Rada naik ya ayeuna mah aya lulusan SMA lolobana. Tapi ketika sambil nunggu manehna lamaranna aya geus 1 tahun 2 tahun lamaranna teh tembus wae gitu. Arulin main wifi di gedung. Tah, urang teh mikir, oh tantanganna geus lain ya. Balik deh kan awal skill kan. Anu tadina urang cek urang kieu. Dah daripada cicing mending ngalauk. Tah, ieu jejerna kieu carana. Gitu kan? Urang ngayakeun bank sampah segala macam gitu. Dibere alatna, dibere carana. Ayeuna kira gitu tapi rada dikurangan ya. Geus we skillna we urang mah bagian ngisi skillna keman. Tapi urang kan tetap tadi lamun urang rek propaganda urang kudu nyobaan heula cek. Urang mikir ya lowongan kerja anu teu ngabutuhkeun kualifikasi naon ya, teu butuh ijazah. Selain jadi kulinya. Oh, freelancer nyobaan. Freelancer urang berhasil cek. Pernah berarti mah sempet Urang terjun gitu. nya di sampingan luar sebagai guru teh urang gawe ngedit video di sok menang order di luar negeri gitu. Ayeuna mah bisa di imah doang gitu. Ya. Gajinya lumayan cek. Ya bisa ya barudak. Karena orangnya bisa, orang kan 1 tahun diajar ngedit bisa. Kan barudak mah kan eleh fasilitas doang. Orang kan boga komputer gitu. Sebenarnya kan akhirnya pasti bahasa beureun. Nah, kayaknya dibawalah ke barudak. Ih barudak kumaha carana ya orang ngajaran supaya boga skill. Ngedit budak teu bisa kan. Akhirnya orang ngajar ngedit mah, orang ngajaran barudak tiap geus magrib setengah jam. Karena kan tadi boga modal laptop 13, komputer 2, jeung internet. Karena lebih basic pengajar oke sih mana geunahna. Ya, ngajar. Tapi banyak kabeh jadi video editor cek. Nah, orang akhirnya CSR orang nu tadi diganti, dipindahkeun ka meuli kursus. Urang meuli kursus ngedit video. Urang meuli kursus desain grafis, urang meuli kursus Photoshop, urang meuli kursus afiliator, urang meuli kursus loba lah cek. Akhirnya barudak diajak orang. Dak, ieu ku urang dibere nyaho ieu cara maneh boga skill. Tuh pakai laptop. Tuh pakai internet. Ya kursusnya geus aya. Maneh milih hayang jadi naon? Anu milih editor, anu milih desain grafis segala macam. Nah, kurang diajaran carana gawena di situs ngaranna naon disebutna teh nya urang. Market naon itu? Job market. Upwork.
aya nu menang proyek tah geus berhasil cek aya hiji dua nu berhasil tah aya masalah di nu bahasa kan aya urang Inggris rada lumayan gitu barudak kan kosong ya kurang diajaranna make Google Translate we gitu tapi kan aya nu minta zoom kadang itu na klienna bingung gitu terus aya nu salah ngarti di akhirnya menang bintang hiji gitu akhirnya setelah mulai kursus bahasa Inggris oge nah kursus bahasa Inggris tiap sore jadi di kursus bahasa Inggris teh aya 120 video gitu sampai sa video bebarengan kabeh berarti mana oke ngajarkeun eta henteu lah oke terus kok eta cuman orang ngadampingnya doang si video sa pelajari praktek gitu. Kan orang teu bisa kabeh cek teu sagala bisa secara merendahna gitu teu bener terus ya akhirnya jalan sampai akhirnya fokusnya di pengembangan skill anu khusus pendidikan pelatihan berarti kan mun urang ngadenge perjalanan apa loba ganti-ganti program kan loba aya program nu jadi anu teu jadi lain teh jadinya sempat jadi terus bermanfaat yang hiji dua jelema tutup program anyar bermanfaat yang hiji dua jelema tutup gitu berarti tidak ada pesta yang tidak usai kan inti nama kan maksud orang tetap jangan berdayakan pemuda eta kan maksudnya gitu jadi ya karena tetap di pemberdayaan pemberdayaan gitu kan menuju sejahtera orang mengikuti pan harus oke bener cek calon gubernur saha Deddy Mulyadi maneh terafiliasinya urang mah teu ngadukung saha cek orang tidak terafiliasi cuman orang pernah ngedengar kata-katanya bahwa nyata nasib orang lembur teh kudu ngarantau ke kota gitu geus neangan di lembur gitu coba ya, karena di lembur gitu kan mas orang nyambung kadinya oke kan orang rada setuju sih kadinya karena orang ngalaman sorangan gitu orang menang pegawaian di Dubai di Singapura di Amerika gitu di imah kan di imah teu kudu keluar jadi WFH inferioritas bule teh geus eueuh di mata orang lain sarua bae loba orang pernah nang order ngedit di Word ke PDF $10 cek salembar urang eta nu diomongnya barudak geus maneh ulah sieun loba nu siga urang bule ge nya bener kok kita sampai orang pernah minta boga klien kan di Jepang nyari tau orang keur ngalatih barudak secara skill geus rada bisa tapi secara percaya dirinya kurang jeung bahasa betul kan minta zoom urang mana daekeun cek zoom urang di mana jeung barudak orang Jepang nyangkana anak urang ternyata kok karolot cenah maksudnya barudak ini berarti kan maksud orang coba orang luar biasa sih ini mah eta sih orang speechless tapi aya dua sudut pandang aya nu itu konsisten cenah nyieun program naon deui aya nu mandangna goreng misal nyieun program naon deui nu kamari gitu beres cenah beres lah cek urang ente maksud urang terus kan nu kamari urus naon nyieun anyar tapi kan tantangannya beda-beda cek di masa ke masa teh kan manehna ngomongkan gitu kan teh nyaho proses urang kumaha kan ya. makanya jadi bahasa eta kan cuman orang bawa keyakinan ketika orang ngaranung aya hiji quote di Wisnu Nugroho kepala editor Kompas ngomong ke makanya tiap nyin caption di Instagram bahasanya tidak semua upaya-upaya baik itu lekas mewujud panjang umur upaya-upaya baik tah cek orang kadang orang suka ngerasa sedihnya mun aya ngomong tapi menang bahasa itu urang pisan ya jadi lain ka doktrin sih memang jadi karena sarua aja kan jadi ngerasa bahwa urang pisannya gitu ya. Benar sih karena orang tidak pernah merasakan itu berorganisasi itu kan tidak merasakan itu gitu. Ini berarti kan di akhir cerita nama nuku urang ka cerna teh tak semudah itu oke nyin organisasi teh gitu kan bahwa memang organisasi itu butuh A B C D gitu kan terus ngabangun karang taruna teh proses teh panjang pisan gitu kan butuh determinasi terus niat anu kukuh jeung eta intina ulah sakali-kali di niatan orang hirup di organisasi nah eta rek ngurus kunci nama eta
walaupun kan tujuannya ke anggota ya, anggota mah kaca. Maksudnya orang lah ya. Lamun hayang jadi ketua terus niatnya aya tuh nya nu kitu moalahnya, moal aya nu kitu. Itu sih. Oh, Karena sih. orang bola jadi ketua Karang Taruna beak duit oge anjing. Karang bolong jadinya. Duit pribadi beak anjing gitu. Nah, ketika orang jadi ketua mah geus lain Karang Taruna. Jadi NGO tadi. Nah, Jadi orang teh ketua LSM cek. Tapi lain LSM paramiliter nu make seragam Lembaga orang Masya di nu Allah. hajat gitu. lembaga Masya Allah lain. Jadi emang teu bisa gelut orang LSM na orang mah. Ya, intinya mah gitulah. Barudak tah ieu teh salah satu inisiator beunanya. Itu Inisiator oke kan. Inyalah salah satu inisiator bahwa ngebentukna sebuah Karang Taruna teh kitu. Mudah-mudahan tina pembicaraan ieu urang menang pelajaran anu bisa dikembangkan di daerah urang masing-masing. Kuduna gitu. cek mana kan mana misalnya boga niatnya nyeun di Karang Tengah di desa Lamajang. Mana kan orang ditu lebih mudah stepna bisa 2 step lebih mudah ti urang. Lamun berbicara lebih mudah itu akan sangat lebih mudah. Kan orang mah pendatang ya ka dieu ge. Tapi justru orang lebih baik orang jadi pendatang. Nah, Karena kultur di urang beda. bedana nya maksudnya ulah disarokeun nya urang langkah-langkahna kan Bukan maksudnya langkana tapi si kulturna masyarakat di kampung urang itu beda jeung di dia kan langsung begitu aya program ieu sauyunan langsung kan kabeh. henteu atuh cek. Henteu lah. Itu maksudnya kan langsung mengikuti bahwa oke aya bank sampah mengikuti. Tapi tetep polana mah propaganda cek. nya tas sedangkan di Kumaha urang carana batur percaya ka urang ka program urang. iya, berarti kan intinya kan secara mindsetnya kan mana bisa ngerubah si mindsetnya orang iya tapi dia kan cek urang mas masyarakat mas sarua nya salila kahartieun mah meureun maneh kieu meureun bahasa maneh luhur teuing kadang teu nyesuaikeun itu sih karena program si ngomong naon sih cenah kita cek masyarakat teh itu sih kaca tapi orang can pernah memulai sebetulnya berarti ya. can pernah memulai kieu maksudnya gitu kan cuman kan orang boga bentuk Karang Taruna itu kan cuma 17 Agustus sedangkan 17 Agustusan wae kan loba pro dan kontra gitu dan masalah haletikna ya orang boga cerita masalah haletik dan nyeun panggung wae barudak hayang di A mas tokoh kan hayang di B ya kan masalah nyeun panggung gitu kan eta itu masalah haletik lah nu kurang tadi dibicarakeun apalagi lamun ieu dengan program aya program bla 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 jigana akan bisa tapi akan sulit gitu maksudnya bisa jalan tapi cara butuh mengkomunikasikan. butuh komunikasi anu bener-bener kehartiku masyarakat eta. Karena tokoh itu masih sangat perlu orang maksudnya. Urang Kadang cek pemuda mah cek perlu bisa. kadang pemikiran orang liar teuing butuh anu ngajalurkeun ieu mah ngisi teh ya ngisi teuing gitu sehingga program pas dilema stop bank sampah kan lamun urang nuturkeun ego urang hayulah gelut we gitu kan urang melaan gelut ge melaan beuteung barudak tapi kan pandangan nu leuwih bijaksana datangna ti kolot Iya sih. Nya tokoh si penting bisa. geus we maneh mah kan boga deui ide nu lain ganti we idena nu penting mah tetep ngabelaan barudak teu kudu sampai gelut lah karena bener itu ge dirugikeun gitu kan lamun secara emosi mah cek keur bentang-bentangna atuh Nya barudak kan bola kitu. bari bideung boga kayakinan urang ngabelaan beuteung barudak ieu barudak kemarin nyakal Pak Kakas karek capek meresan sampah cek Bener sih. terus perjuangan urang menang ngarintis yang ada dorong gerobak bari mulai kapanggih jeung murid urang bener sih betul maksudnya bener teh kieu karena pada saat itu gorengna barudak itu kan punya kejadian orang baheula gitu kena kejadian sinyeun panggung eta dicuekeun ke barudak teh laki kan geus bae kolot gitu kan eta gorengna barudak teh ayeuna terjadi kan akhirnya nya kolot oge cuk atuh kumaha jadi kan gitu kan ya gitulah ya inti nama gitulah inti nama orang perlu deket jeung kolot oge perlu kudu lah terus kudu tem orang jeung saling pemudana menguatkan oge orang perlu buktina teh bisa boga gedung boga eta. taneuh
karena baik tadi cek si quotes Kompas eta bahwa upaya baik naon teh? Tidak semua upaya Tidak baik semua lekas upaya mewujud. baik, lekas mewujud. Jadi Panjang upur upaya-upaya baik. Upaya-upaya baik. Jadi tugas urang mah kan melihara upaya-upaya baik. dan Hasil mah biar Allah. anjing berat. Dari coba di kamera mah lain kieu, coba di kayak kamera tapi bae lah. Geus itu. Sebenarnya di luar kamera dan bisa sebetulnya. Cuman ya sudahlah kita menghargai gitu kan. Nah gitulah intinya mah. Tapi gede harapan orang ke mana cek di Desa Lamajang. Oke lah. Nya jangan bentuk pemudahan boleh gitu. Iyalah maksudnya potensi Desa Lamajang teh pemudaan Potensi jauh Desa Lamajang jauh bisa. lebih gede ti dieu. Potensi Desa Lamajang teh dan pisan. Cuman mungkin wadahna can tepat intinya mah eta heula we. Mungkin geus aya wadahna jiga cek mah tadi wadahna geus tepat mah jiga berkembang. Loba loh Desa Lamajang proposal wae rek asup ka mana we bisa aya PAN aya Tapi PDAN. teu keren urang mah teu make proposal soalna. Ya ieu mah lamun rek berbicara proposal. Lain ulah adu keren-kerenan ya cek. Lamun berbicara proposal kan sebenarnya Desa Lamajang leuwih gede. Ya, kuduna leuwih gede lah. Boga magma di Pangalengan, boga naon gitu kan maksudnya. Ya, harusnya lebih berkembang. Ya mudah-mudahan Amin. orang Desa Lamajang kayak bakal pemuda Desa Lamajang Geus lah leuwih gitu. bakal leuwih pisan ti pemuda Tenjo Tenjo non Tenjo kan sakitu meureun nu kapihatur mugia Koslo yang ngomong. urang bakal aya deui Punten anu kasih acara nu Anu lainna. kasuhun. Mudah-mudahan pemuda Desa Lamajang aya nu kagerak hayu urang ngobrol jeung kami urang boga acara ieu tapi can aya ngaranna nya engke ngaranna di sharekeun nuhun sakitu pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.